Menuju naraon itu teh. Mis cing nyobian. Alah mantap. Duh. Assalamualaikum. Ngiring amengan ya kapali dia. Nuju naon ya teh. Damang. Alhamdulillah. Kamarana ieu teh rarehe nih. Ah jeung isin moal naon. Kamarana ieu teh rarehe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Desa Kuring. Gimana kabarnya? Semoga kabar baik selalu menyertai kita semua. Semoga kalian diberikan kesehatan, diberikan kelancaran segala urusannya, diberikan rezeki yang berkah. Apalagi di musim kemarau ini yang hampir sudah 3 bulan di sini tidak ada turun hujan. Gimana kabar kalian semua dan gimana di daerah kalian sudah pada turun hujan atau belum? Tetap ikuti perjalanan kami meliput perjalanan perkampungan yang ada di pedesaan. Assalamualaikum, ngiring ameng ya. Yos kopi di video. Alhamdulillah. Menuju naraon itu teh. Nyala kapal dia. Terang abi mah. Ningal kapal dia Yos. Menuju iya nggak ada mal video. Ngagemol naon eta teh? Nih. Naon eta ngagemol naon eta? Ngagemol beas. Oh beas. Tos ngaheuler. Ngaheuler saali Oh. Kayak di mana heuler tadi di dia teh nih? Di Girang. Di Girang. Di paling dinya tah. Ayo Gusti ya Allah. Nih. Ameng ngadamel video perkampungan. Kamarana ieu teh rarehe nih. Ah jeung isin moal naon. Kamarana ieu teh rarehe. Nah, kangge ieu we.
kebetulan di sini warganya gak ada, mungkin lagi kerja ya. Wah, iya Mayu, mantap, sahabat. Ada buah nangka di musim kemarau ini. Kalau lihat nangka seperti ini, wah, pengennya nyapluk, sahabat. Enak, sebentar lagi matang nih. Ini mungkin jalannya sudah bisa dilewati motor, cuman aksesnya luar biasa, sahabat, seperti ini. Belok, menanjak. Nih. Ya, mudah-mudahan di sini ada yang punya rumah. Kita lihat ke sini. Wah, iya namanya ya. Rarehe. Ya kokolnya, kokol itu. Sok atuh. Kamarana rarehe ya teh rarehe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh.
Jamu ararami, jamu. Damang. Alhamdulillah. Syukur. Nuju naraon ya teh? Banyak mau dibuat di Daraju. Oh, naon sok dagang? Itu namakan jamu. Oh, jadi jamu nama aya di dieu. Aya, minangkeun. Oh, iya jamu nama iya sok didagangkeun nya. Heeh. Wah, langsung ieu mah dibagiakeun pangalakeun jamu ieu mah ya. Jamu naon ya teh? Hongkong. Hah? Ah, saya tuh. Bon. Amis ya teh, amis. Wah, nu bener. Oh ya teh sok diicalnya. Amis ya teh, amis, cing. Cing nyobian. Alah, mantap. Tuh. Aya buah keur halodok kieu dibere buah kieu tuh. Alah. Pun. Aramis. Pak, ieu teh kampung naon namina teh? Kampung Cempaka. Hah? Cempaka. Oh, Campaka ieu teh. Nuhun. Oh, tos sabaraha lami calik di dieu ieu? Tes lami. Sekira sabaraha puluh tahunan? Kirang langkung 30 tahun mah aya. Oh, calik di dieu teh. Mohon. Sok ka mana wae icalan teh, Pak? Si Awi we. Oh, caket di dieu. Mohon cocok. Jadi icalan teh buah-buahannya. Buah jamu. Oh, buah jamu. Buah jamu sareng mangga, melon. No, mohon alhamdulillahnya. Kumaha ayeuna icalan pada dina musim kemarau gitu sok rada hese saurna teh leres atanapi kumaha kusur Bapak? Mohon hese ieu bubuhanana aya nu aya teu aya gitu jarang jamuna itu teu aya. Oh. Jadi kakirangan bahannya pangintennya. Mohon. Rada. Masih Ibu sok ngabantos naon Ibu? Mungkusan. Oh, Ibu nusak mungkusan etananya? Mohon. Didagangkeun ku si Bapak. Alhamdulillahnya. Saling ya Mas, saling melengkapinya. Jadi kerjasama yang bagusnya. Ieu mah tah hayang kakuriling. Kumaha carana teh hayang kakuriling? Singkuk. Assalamualaikum. Ngiring amengan ya kapal dia. Nuju naon ya teh? Damang. Alhamdulillah. Lah among punten we kobi di videonya kang kana YouTube. Ada mal naon eta teh? Pagar. Oh, kang rimpi. Rimpi naon itu teh? Oh, kang rapi ya, paria. Ngiring ameng ka dia. Masih di lemur mah. Oh nya nuju acara, damang. Mohon atuh sore-sorenya daripada obo mah urang teh. Ngegerakeun.